cenah ka mana ieu aki-aki teh? Woi sa, wa, ka mana cenah ieu aki-aki teh ieu? Ah, cenah ongkoh majangji ka dewek rek ka dieu kamari teh ah. Di antosan ka dewek teh bari ngopi ieu tuh dina batok. Batok kalapa. Dijieun cangkir geuninganan tuh ku woi sama mana coba kaluhurkeun wa. Tah, tuh geuning. Nuhun ah. Tah, gitu. Ah, Gusti aki-aki teh waduh aki-aki teh. Ah, tungguan ku dewek teh di dieu teh. Eueuh geuningan lah ah. Ah, di heula we ah. Heula we rek nongkrong ieu di saung abadi. Saung abadi ieu saung we Isa. Di paragi nongkrong ya. Aduh, ieu. Mana nu sanesna kitu ieu? Wala. Wala. Ulan A. Gimana maneh? Aya ada dia. Tadi atuh baturan dewek ieu. Mohon A kedap. Naon sih teh? Lain serangan lain geninganan. Itu aya tuh aki-aki tuh. Tuh, keur nyieun perah dog. Aya wa. Assalamualaikum. Tuh ya ngadamel naon eta teh? Bedog di perahan. Pemajikan perahan mah. Ya. Aduh, hayo atuh gerak ka dieu yeuh. Geus ngopi geus? Wah, ngopi Can. Alhamdulillah geuningan ayanya. Di mana we milik mah. Aya ka dieu nongkrong ya. Gusti kieu we di lemur mah. Nya bener lah. Aduh, teh kitu mah kumaha we atuh nya. Ai cicing we mah meureun teuing ikhtiar urang. Jeung bias-biasaan. Bisaan sia mah ngomongna. Gitu we cenah ge biasa mah maneh sok meli beas. Atuh pas nu tara ningali wae ka warung. Sia mah nang ti kolot oge duitna. Ulah sok dicaritakeun ka dinya tuh. Alhamdulillah kumaha gitu. Gustinya. Lan. Lain eta maneh tadi ngageroan dewek naon? Sia mah ngopi. Tuh aya cangkir anyar. Nang nyieun dina itu tuh batok kalapa. Tuh mana wa kaluhurkeun atuh. Geuningan eta mah gaul. Jadul. Nu kitu tawatan nu mahal mah nu kitu. Terus aduh aing nyeruduk engke mah gitu cek dewek oge. Sia kemana wae atuh? Aya atuh dewek depan meureun tadi teh salat Jumat heula. Atuh teu ningali. Nya atuh ningali ge di dinya sih ana teh Jumat. Sia mah. Boleh caritakeun ka dinya. Aing teh keur sibuk tadi kasarean, poho. Kasarean. Teu ngade teh. Itu nu mantap teh. Dasarnya boga lancek teh ngadul-ngadul ting daun tuh sare jam 12 nya. Jam 11 daunna Jumat jam 12 sare. Kapan? Aing dewek tadi ke pasar. Jigana eta mah ka pasarean. Eta talebakeun mana teh pasarean teh? Bakeun Cilengkong. Eta mah tuh molor lena kitu gitu nya. Assalamualaikum mah. Tuh, geuninganan tuh. Di tukangan tuh. Saya teh saha? Aduh, atuh wau ka abdi. Manya tuh wau. Cari ke dia. Aduh, damang Abah, damang. Aduh, alhamdulillahnya. Yuk, nah, saha, eta tiali ka tukang. Nah, geuninganan ieu. Atuh ulah mangkeran atuh ai sepuh mah. Aduh, hanya kitu. Sok atuh. Sok tuh, pegar. Di dieu ampun ya. Teu bebeja datangna ka dieu teh aki-aki teh tah. Kok make seruan. Lain saha eta
Aisyah tuh apa? Ente nembean iya kakarak tinggal ge. Mana mah kurang gaul, coba orang tanya heula. Jangan haji isaha ieu kan. Ongkos ya tadi cenah apal. Lain dewek ke asa-asa. Asa-asa. Saha ieu saha? Saha? Ieu ji uph haji. Gulun. Itu tuh nu bare naros tuh aki-aki tuh. Lanjut kumaha? Naros naon di? Domba cenah gitu, kumaha domba? Oh, ari haji teh tukang domba. Pak Haji mah puguh ge naon teh hari teh ge nyaker arek ka ditu tuh. Mana? Adi itu ke Jakarta. Kira orang saterek ka Mekah gitu. Oh, nya kadinya gitu ka Mekah Pak Haji mah. Eta teh ladang domba. Oh, ladang domba. Oh, atuh gagah atuh meureunna. Nya ladang domba. Pak Haji mah. Sekali minyak lagi anakan teh. Ya, brojol opat. Ya, brojol genep. Mana aya embe genep brojolna ayo ngaji kitu sok waduh. Percaya kamu ngaji percaya? Oh, ayo maneh ya. Beneran. Anakan wah. Berarti kitu mah boga ieu mah haji. Boga jaluna. Nya henteu teh aya. Nah, atuh dong batu aya jalurna meureun kumaha atuh euy. Peutingan kumaha cengal peuting. Ieu maneh. Henteu atuh aya we nang nginjem. Nang nginjem gitu di Abah Kurdi itu. Pan aya geuning ngalanggunan geunya. Nah guna teh domba haji. Tuh gitu. Sakala endah lah pokona ku haji. Ayo eta aki-aki ngomong naon. Pan aya laguna geuning. Kumaha teh kalau teh? Aduh, ieu abah teh tulang kaji euy. Doraka jeung tulang kaji mah. Nya kitu tah nya heuh dapura. Aduh, haji nya unik kitu euy. Lain teh aing nami teh saya haji teh. Jujuk datang weh ieu ngaran teu naon teu disebutkeun. Atuh ngaran heula kenalkeun atuh. Kenalkan tuh cenah ge kenalkan hayo saha nganamina ieu. Itu apal ka haji? Haji mah ada di lembur ge geus tenar. Geus naon teh geus terkenal haji mah. Eta we di antara nama. Iya ngaji mah yo ya ngaji teh yo ngaji Komar. Ngaji Komar. Naon? Haji Kohar. Pak Haji Kohar. Eta gitu Haji Kohar nya disebut nama di lemur nya. Lain sanes Haji Gahar yo. Sanes Haji Gahar. Haji Kohar. Kada disebutkeun eta hajina. Ya atuh disebutkeun atuh, kudu disebutkeun. Mun eta menang capek maju nang jual domba hari cakap punggur nya heueuh atuh lah ngaji eleh wae ngaji mah ampun dah ngaji. Ampun aya jeung haji mah kitu geuninganan mung eleh mah haji mah. Aduh. Karuhan atuh. Jawabanana euy. Tuh cek aki-aki ge naon. Apaleun jawaban Pak Haji mah bener mah. Salah da atuh. Ai haji mah ongkoh ge geus ka Mekah, haji mah pan Mekah bener. Aduh, kitu nya heueuh lah atuh lah ngelehan we dek anu ngora. Ai mah haji geus sabaraha kali ka ditu? Ka mana? Nya ka ditu ka eta teh ka Mekah. Ka Baitullah ke rumah Allah mau haji ayo bang haji mau ngal poe 5 kali mau haji hari itu 5 kali mantap lamun disebut haji teh ulah haji ulah haji doang tuh nyate kumaha karena sebutna mah haji mah ieu nya haji kudu haji pangkat 5 gitu bintang 5 ngaji. Nya kitu ngaji. Atuh kitu atuh lamun sakali mun sakali mau ngahajina ka ditu
disebutna haji, mah haji doang ipis. Lamun arek badag disebutna beli kali haji tahnya sebutna teh ke oh haji sampai ke kelima kali. Atuh eta mah hayang ka pajah meureunana atuh lah mal ieu. Eta mah haji naon atuh digitukeun mah teu kana Allah meureunana. Atuh pan meureun ka ditu teh ngongkosan. Ka ditu teh ngongkosan kudu mawa naon teh? Kudu mawa ongkos segala tah. Aduh naon eta cenah ge gusrak-gusrak gitu teh. Oh, kalapa. Nah, si Uwa mah ngalap-alap geuning teu bebeja euy. Lain eta dogana tah nya, dogana euy ulah poho, dogan. Dogan. Oh, tah heueuh bener tah mun kana dogan mah heueuh. Cep. Weh, kuran. Ai cep teh yo dua anana yo. Ieu teh sanamira yo. Ya, atuh Mang Haji mah teu acan kenal yo kumaha atuh ieu. Coba eta tadi Mang Haji mah disebutkeun yo ngaranna tuh. Oh, Mang Haji Mang Haji Kohar, Haji Kohar kade ulah tong hilap nya. Haji Kohar ya aduh nya. Haji nang 5 kali tuh. Nya 5 kali. Nya tuh. Cobain cep saha tah? Yeu ai abdi nya, yeuh Maji Kohar. Bulan. Nah, ai abdi mah ieu teh ngaranna teh Astra Jingga. Ya, cepot. Cepot. Cepot itu cepot. Atuh cepot mah atuh lain ngaranna teu panjang-panjang cepot na. Nya pokona kitu nyebutna cepot gitu. Kumaha weh. Kumaha haji lah. Edan. Teu meunang kitu atuh haji mah bisi kawalat. Nyampuran tuh. Haji mah kiblat kawe. Tuh. Eta aki-aki nya atuh mah kiblat tapi mah kadi itu. Tadi itu Kak lemur itu tuh lemur Ciasmara. Aduh eta mah cicing ulah loba omong. Kanyahoan di aki-aki ya haji. Pinteran eta tah eta tah uwa nu eta tah ngomong tadi ka haji cenah nyiblat ka kawetan cenah. Aduh, cicing ulah ganeng. Cicing eta mah tenang weh, tenang. Pan geus 5 kali wajah pira kuting anu gitu-gitu kabuli. Ai mah ya bener ya. Tong diturutan gitu mah. Lain sih namanya teh saha? Nami. Abdi teh cepot entos tanya. Terus itu tukang dipengker. Abdi mah aja. Nya eta abdi mah ya iya raina ieu tah, raina ieu raina cepot. Tuluy namina saha tah? Anjeun teh namanya saha? Abdi mah saha teh? Isabella. Isabella. Isabella mah lain ngaran awewe. Ieu mah Isabella, ngaran ieu mah aya disebut nama biasa nama Dawala. Ai maneh ngawadul ka haji. Ongko Isabella cenah. Geuning ngaran eta disebut nama Dawala. Atuh kumaha we pantas-pantas teh haji we atuh. Ulah sok ieu ka haji mah sikawalat. Haji naon murid ngaku haji geus 5 kali. Ngiblat kawetan gitu. Eta mah dengan ieu merbikang. Ulah sok harewas teuing. Ngobrolnya mah. Nya, wa bener teu? Ai wa kopi geus saep can. Can. Eta kalapa dogan kumaha teh? Tadi geuning. Can aya. Aduh. Wah kolot. Ieu kalapa dogan geus aya can. Aduh haji yang geus nungguan ieu. Awas tah lamun geus beres ieu. Pokona mah antosan pokona mah. Bang haji ieu kana kalapa kana kalapa ganjeng naon atuh. Atuh pan cep pan persiapan meureun. Persiapan atuh engke jeung wengian eta tanu kalima. Anjir. Eta mun kitu jadi haji. Aduh, tong diturutan pemirsa ini kieu mah ieu.
Haji naon nih haji geblek. Geblek haji. Waknya. Tong diturutannya. Ulah tuh gitu. Tuh mantasnya ulah tong didengekeun keun we antep gitu ngomong mah. Mantak cek cewek oge aduh cicing atuh jempek-jempek. Duh dasar geuninganan eh kumaha tuh ieu ieu Mang Cepot kumargi ieu nanti kalapa doganang semurang dari tengah gepuk. Tuluy tuluy mah ayeuna mah urang burak dogan heula ya teh nya. Tuh minta kawa tuh tadi tuh nungalana tuh. Heeh atuh sok atuh mah haji gara ti payun. Ayo tuh tuh geus aya tuh geuning sanesna. Heeh atuh hayu hayu ti payun lah. Pak, malah pelan ayo sih hayang teu tuh kan ya atau hayang atau dewek ayo sih ayo heula mana atau dogan teh coba panggunakeun